loba nu nganyang kamu, loba nu resep kamu, loba nu bogo kamu, loba nu gelo Kang, Kayak naon nih? umum teh bingung. Nah hari kieu bae itu hubungan orang teh. Ya, kumaha deui atuh Neng. Akang ngerasa bebeakan bikin nyelamatkan hubungan orang. Tapi Akang teh nyerah. lain gitu Neng, tapi 3 tahun Kang. Hubungan orang teh 3 tahun. Saya itu oge, mun teh suka nyeri. Tapi da mulu tetep pageuh kanu janji urang nu duaan demi Akang. Akang teh penghargaan kanu tareka mumun. gelis. Lain gitu maksud Akang. Akang teh ngerasa bebeakan kumaha carana ngalulukeun hati Abah. Gitu. Neng, tingali panon Akang. Naon Akang tempo ku Neng? Cinta. Cinta Akang moal matak putus kan Neng. Najang nyawa Akang menjadi taruhan. Ambu nu salah. Tiba lagi abah mah karena setuju hubungan si Asep jeung si Mumun. Geus sapana kali si Asep jadi orang harimau juga kieu. Abah, ambu ngerti, tapi cara abah geus kaleuwih. Kaleuwih kumaha? Abah siga kieu ge sumunu tarang ngawarok, kok Mumun ciga aku. Tong diatekeun budak kitu teh. Komo pijodoeun, pisalakieun. Naon goreng jangan Asep bikin abah? Goreng. Asep teh budakna si Mardut. Kabeh jelema ge apa sebab jelema kitu. Pamajikan di mana-mana. Budak loba tapi tara diurus. Nah, alusna. Baheula Abah, ayeuna mah Haji Mardut teh jadi jelema terhormat. Teu aya bedana. Rek baheula rek ayeuna goreng mah goreng. Ari Abah teu nyadar baheula Abah kumaha? Neng, ayo tuh, petraan, ayo orang mual. Neng, sekali deui Akang negaskeun, Akang bakal bebeakan, pikeun ngalulukeun hati Abah. Akang janji. Akang tuh kudu janji ka mumun. Nah kitu, Akang janji weh ka diri Akang nyalira. Da mumun mah tetep saria. Kanu janji mumun nu baheula. Naon eta teh Kang? poe ieu ditungtung langit Asep janji nu kasakian kalina Mumun tetep jadi milik Asep. Naon bae halanganana bakal dihareupan kasieun Mumun kudu nyanding jeung Asep. Teu bisa. Abah teu bisa disalokeun jeung si Mardut. Baheula emang abah sarona jeung si Mardut. Tapi abah teu diheula babalik pikir. Ah, sama bae. Ambu, hari aku teh ngabelaan si Mardut. Abah jadi curiga. Aya naon jeung si Mardut? Abah, puluhan tahun ambu babarengan jeung abah. Aya hiji dina hate anu ngaganjel. Naon? Nah kurangnya abah ka ambu. Jujur, ambu ngerasa yakin. Alasan abah teu panuju ka si Asep teh lain nyata hungkul. Tapi aya nu sejen nuluhi ti eta. Naon maksud ambu? Hajar Romlah? Ambu? Nah mah make bapak si Romlah. Nah, apa jeung nu leuwas? Naon apa jeung Hajar Romlah? Ambu? Jadi simpen di mumun Kang. Nya Neng, mudah-mudahan eta cukup pikeun Neng. Hayo tuh Kang orang boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eren. Nah, yang mana nih dia? Jik, udah balik deh. Abah, Asup? tapi Abah, Asup? Abah teh hayang ngadangu naon bae alasana. Nah, apa ada dia? Teu ngadang ngomongan abah nu bieu. Hapunten Indit. Abah, sanajan nepi ka pati. Asep moal nyerah menangkan putri Abah. Nepi ka Abah paeh ge.
Abah mah moal ngijinan maneh sareng budak urang. Oke Abah, Asep bakal nyerahkan putri Abah. Tapi alasannya naon Bah? Kan hiji alasanna maneh budak nasi mardut. Naon atau dosa pun Bapak teh? Pas waran heubeul, teu kudu apa maneh mah. Jang Asep, kapuntennya sikap abah nu dieu mugia anjeun teh janten raheut mana. Mohon Ambu, Asep oke ngaturkeun nuhun pisan ka Ambu. Tos ngarti karena hubungan Asep sareng Mumun. Nya kitu teh Jang Asep, urang kada sami-sami ngamaklum. Apana urang tos terang, kumaha caritana abah Mumun sareng tuang Rama. Mumun, akang ngambitan heulanya. Mumun sing sabar. Oke akan pasti diterima ku si Abah. Kang Asep, hapunten abahnya. Mun asup mun. Nya abah. Asup. Bahasa Sunda, bahasa Bungkus Sunda. Bisa aja. Anjeun saha? Apa nanya Bang? Sahain? Kakak Malik nanya. Anjeun saha? Sudah nawa ya mah. Selain apa ngaran kuring? Punten ini. Ya mah sigana anyar papangi jeung nini. Kuring tak apal nini. Ini kita apa kuring? A S E P Asep Pokarta Putra Putrana R O M L A H. Nah apa ngaran kuring sareng indung kuring? Tong browning ngaran si lain jeung indung si lain. Ngaran papa si lain ge. Abi apa? Ah tuh bapak kuring mah sohor. Ini ge pasti apal. Tah kieu yeuh. Jelema pinter tapi gampang dibobodo. Kuring mah puluh-puluh tahun dibobodo ku keayaan jeung kaegoisanana dunia. Nyari tanaman bae anjeun ke anak kuring teh. Yeuh, cing punten ieu mah seta acana. Tapi da kuring mah teu wantu nyari tananan ke budak anjeun. Ulah bohong anjeun teh. Si Asep tilu poe ka tukang nyaritayeun manehna teh papanggi sareng nini-nini anu kuring yakin dipaksa teh anjeun. Tapi cing aslina yeuh, Neng. Da abi mah teu nyariosna naon ke budak Cekap anjeun. teu kada diteraskeun. Anjeun tos ngabongkar rahasia 25 tahun ka tukang. Yeuh, Nyimas, ayeuna mah juragan haji teh kada wakca balaka saacan balai tumiba pikeun bala putra jeung urang sadayana. Balai naon nu dimaksud anjeun teh? Ciki orang tanya, "Ai anjeun, terang saha Neng Mumun teh?" Mumun kabogohna si Asep. Nah anjeun bet mamawa si Mumun. Ai anjeun terang, Mumun teh putrana saha? Si Dayat. Yeuh, ayeuna abi tumaros. Ai anjeun emut saharayana karta. Nah jadi pabaliut kieu pertanyaan teh. Tapi da punten ieu mah sararesna Neng Mumun teh putrana Rayana Karta. Teu sabaraha kali kuring ngomong tong nyebat-nyebat di ngaran eta. Yeuh, Neng punten sata acan namanya. Tapi danya sabada anjeun ditika ku Haji Mardut teh. Kusabab Rayana Karta teh eleh dina kekuasaan gerombolan meong pitu. Tah, salina teh pan nyuruh ka abi pikeun ini sing jauh meh rahasia salira teh teu kabongkar ka Haji Mardut. Atuh kuring teh bingung mereka mana. Teu tangtu arahna teh ka mana. Tah, di dinya kuring teh panggih jeung Rayana Karta di hiji lembur. Kuring teh ningali Rayana Karta teh nikah jeung Mimin Maimunah. Tah, Rayana Karta jeung Mimin Maimunah teh ngagaduhan hiji budak istri nu digaranan Mumun Maimunah. Tah di dinya Rayana Karta teh katelah jadi Abah Dayat. Teu salahnya di teh. Nah Rayana Karta teh datang di kahirupan kuring sangus 25 tahun kuring nganggep anjeun tilar. Nah Rayana Karta apal si Asep teh budakna kuring. Yeuh, punten Nyimas. Da ai Rayana Karta mah tos terang saha den Asep ti 5 tahun kapungkur tingawitan anjeun sareng Haji Mardut ngalih ka lembur ieu. Ayeuna si Asep teh sok nyarita ka kuring yen hubungan si Asep jeung si Mumun teh teu direstukeun ku kolotna si Mumun. Kudu kumaha atuh ari geus kieu?
Yeuh nya, punten nih Mas Hatta acana. Tapi suara abdi mah anjeun teh kudu mere terang ka Den Asep. Meh Den Asep teh terang, saha yang mumun teh. Atuh percuma ari kitu mah. Kuring tutupkeun rahasia 25 tahun ari Kang Haji apalan mah. Yeuh. Tapi danya urang saku kolot teh ulah nganyelakakeun bala putra kuring. Sok geura enggal dicarioskeun ka Den Asep. Ngabet jadi kieu sih. Tos 25 tahun teu papagi. Ayeuna kudu papanggi deui. Sadayana mah eueuh nu kabeneran. Ieu teh geus diatur ku Nu Maha Kuasa. Tapi kuring can siap membongkar kabehanana. Cik kuring mah geura enggal-enggal. Da kuring teh asa mikir gitu. Asa bakal aya weh nu teu ngeunah dina pasoalan ieu teh. Mun. Cari hal. Kunaon Kang? Mun. Jika hubungan ieu mau bisa dipertahankan deui mun. Maksud Akang? Kayak nu tiri weh. Kalau akang kita tos juga si Abah. Teu satuju jeung hubungan urang. Nah, bet bisa gitu Kang. Biasa apal mumun mah, ibu teh setuju pisan kan hubungan urang. Akang teh ngarti nah bet kitu. Jigana iya ya hubunganana jeung carita nini nu harita panggih jeung akang. Nini. Maksud Akang? Opat poe ka tukang, akang panggih jeung hiji nini nu rada owah. Dina obrolan jeung manehna aya kekecapan nu bikin akang mikir-mikir. Nini mang puluh tahun si lain dibobodoh ku kekayaan jeung egoisna dunia. Mun apal teh saha eta kalimah nu diucapkeun nini? Kamu nu ge carita Kang. Mun apal teh saha eta nini? Eta teh nini katelah sabab sok ngacepok teu puguh. Teu aya nu apal asal ti mana si nini eta teh. Tapi sanajan loba ucapan, loba oge nu jadi kanyataan. Mun. Milih mana? Mun. Milih saha? Ni Owa? Hadir sakedap. Ni Owa, asa sok beraha kali pendak jeung mumun. Ni Owa teh sok ngucapkeun kalimah mang 10 tahun si lain dibobodoh ku kekayaan jeung egoisna dunia. Eta teh artina naon? Nih, kakuring oge nyarita nu kitu naon maksudna nih? Mun aranjeun hayang nyaho naon hartosna isukan pas sore jam sakieu tepungan kuring di tempat ieu. Balik ke mana atuh ieu teh? Tunggu batakannya tutup. Aduh, Mas, mana keung kieu di dieu mah? Tonggorangan gitu Sumi. Atuh hayu euy we, da teu aya naon geuning di dieu teh. Sumi papanggi ge acan tos hoyong uwi. Mas teh abi mah ni keung kieu. Terus iuk we di ditu. Dagoan. Mas, Dagoan. Aki, Uyut, ieu Incu, nyuhunkeun dijagi. Wah, kuring mah tepan nuju lamun caritana dibongkar ayeuna. Can waktuna wah. Berdegong. Puguh ayeuna waktuna nu tepat teh. Naon anu jadi pertimbangan wah? Yeuh nya. Den Asep jeung Nyi Mumun teh geus deudeuh pisan. Cintana teh geus jero pisan. Yeuh, maranehna teh bobogohan teh geus 3 tahun. Mun diantep beki jero, tah eta teh bakal cilaka. Cilaka teh bakal tumiba ka maranehna jeung ka urang sadayana. Cilaka. Pan anjeun ge terang Den Asep jeung Nyi Mumun teh pada putrana Abah Dayat ti istri nu benten. Wah, astagfirullahalazim. Leres eta teh. Jang Asep jeung Da Mumun teh rai raka. Cicing Sumi. Mun dicaritakeun mah panjang. Kitu we kanyataanna mah. Lain salah nemaranehna, tapi salah kuring. Wah, Sumi, jajabkeun ayeuna keneh kuring ka bumina rayuna kata. Saha deui atuh rayana kata teh, Mas? Abah Dayat. Oh, Naon ngarti? henteu.
bener nih teh masih daya. Ini mulai ada juragan. Ya aduh ayo. Nu di dalam lebat panginten. Sok atulah dua uruk salam tadinya. Kala sakada. Assalamualaikum, sampurasun. Ja, singkat dia banyak kantunannya. Pintar juragan. Mana mana. Salah. Nanonar atuh ja. Cenah tadi selain kita dewek mencak. Pecakan ieu lain mencak atuh. Oh, cing genre atuh nyarita teh Odi. Otor kayak sih. Alah, astagfirullahaladzim Odi. Ulah bedagang kana hukum teh. Nah, ieu jauh-jauh ngalanggar hukum. Yang geus atuh lah. Ayo maksa mah ieu. Naon ieu? Nu dibawa ke pihak berwajib urang mungilu nya. Ieu naon jang naon nya teh? Urang mambung. Jang naon? Cenah selain minta korek, cenah keur ngaduduk emah si Dayat. Astagfirullahaladzim, ja. Torek ieu lain korek ieu. Ges halik ah. Dewek ulah no. Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam, Ramtes. Gening aya juragan haji. Impe naonnya juragan haji kersakan ieu? Saha ambu? Mangga liki. Mohon atuh. Kamana dari si abahnya? Aya di lebat sakadapnya. Mohon mangga sok. Iya apa juragan haji? Saha? Sampurasun. Urang meong bodas. Maneh teh kenal jeung urang? Meong bodas? Kan baheula teh maneh teh sagerombolan jeung urang. Gerombolan meong pitu. Meong warna bodas, warna beureum jeung warna hideung. Ulah mana nyebut kurang meong hideung. Nah gitu. Simpuring datang ka di bade silaturahmi. Urang mah geus lila lain. Anggota gerombolan meong pitu. Sono ka kula. Cicing. Maju deui salangkah. Ulah nyalakeun urang. Ieu peureuh ngalayang. Ulah sok luluasan. Ulah disarwakeun keur jenggora. Tingkah. Cicing. Eureun. Mas. Tos. Tong geut wae. Geus kolot. Tong ngagugu nafsu. Aku budak incu. Alah, itu gelut gara-gara Jang Asep jeung Nyi Mumun teh rai rasa. Sumi. Cekap, tapi udah diteraskan. Ayeuna mah kuring we nu nyaritakeun sakabehna. Kang, kuring nyuhunkeun hapunten. Terus nutupan rahasia 25 tahun. Sebenarnya Asep teh anak kuring sareng Dayat. Maksud aing lah. Alah, geningan Neng Mumun jeung Jang Asep teh rai raka. Itu mungkin. Pasti maranehna bohong. Mun, dengekeun heula Akang Mun. Akang apa? Mumun pasti tertarima kenyataan nu kieu. Sarua Akang oge. Tapi da kumaha deui atuh? Da kieu kenyataanna. Kang Asep. Nah tuh kudu kieu lalampahan cinta urang teh, Kang. Naon salah Mumun? Mumun teh salah. Ieu mah kalakuan kolot urang baheula nu salah. Akang, kuring nuhunkeun ngahapunten. Kuring teh reuna sata acan dinikahkeun ku Akang. Ane salah nyimas. Kami harita kakang teu ngarebut ti bahan salaki anjeun mah. Moal aya masalah kieu nyimas. Punten nya nyimas. Nya, tapi naha kasalahanna jadi dosa keur urang, Kang. Nah kudu urang nu nanggung dosa. Jawab, Kang. Jawab. Mun. Ayeuna lain waktu nanti batan ceurik Mun. Bere Akang kesempatan keur mikir. Sangkan langkah Akang ke jadi jawaban nu bener. Urang salah nih Mas. Lamun urang tiba heula teu ngagugu nafsu ka anjeun. Ayeuna moal jadi kieu. Ayeuna mah salah aruan kabeh. Geus we ayeuna mah urang nyiar tareka. Meh teu jadi dosa pikeun keturunan aruran oke. Ya terus urang ayeuna kudu kumaha? Ka pikir heula nyimas. Ma wah. Nya kumaha deui? Tarimakeun we ayeuna mah. Mumun mah teu bisa narima, Kang. Upama rasa cinta Mumun ke Akang kudu sirna diganti jadi rasa kanyaah adik jeung hancep, Kang. Tapi Mun, dah orang teh sadar kene Mun, teu bisa kitu.
tah ayeuna mah hubungan maranehna teh kudu dipisahkeun. Jadi urang nu kolot kudu bisa misahkeun teuing kumaha carana pokona maranehna teh kedah pisah. Cara naon anu bisa dilakukan? Sangkan perasaan arurang sirna. Kumaha lamun marehanana teh bisa dipisahkeun? Sabab urang nyaho kumaha jerona cinta si Asep jeung si Mumun. Cek urang mah mau aya jalan misahkeunana. Cing yakin ieu pasti aya jalanna. Nya, pasti aya jalan namun. Nah, Mumun siap gitu. Menggunakan siap, menggunakan siap kah? Saha nu nyieun hirup? Saha nu ngabogaan hirup? Saha nu nyieun cinta? Saha nu ngabogaan cinta? Urang pasrahkeun deui ieu hirup jeung cinta ka nu nyieun jeung ngabogahnana. Lamun lain teteh awewena. Kang, Naon nih? bade iraha atuh angkat ka lembur deui teh. Rek naon atuh sih? Kantos ngajalankeun kehidupan di kota. Ya hayu atuh urang nyekar ka Ambung lah asa tos tahun-tahun teu ka ditu asih teh asa sono. Ya keheula atuh sih. Karena sih ge apa ayeuna akan seueur pada meula. Ya terus atuh ari kitu. Tapi upami asingnya angkat nyalira dari di Widya teh Pak. Mohon mangga wae atuh mah ngawidiah. Tapi akang teh asa hariwang upami asih angkat nyalira. Mangkaning si bapak teh nuju dirawat teu tiasa dikantunkeun kitu wae. Pamita ayeuna bade iraha deui atuh. Da asih mah tos was pisan ka masakan Bu Umi teh. Kami asih wonton mah nya mangga wae. Da akang mah teu tiasa ngantunkeun pada meula sareng si bapak di dieu. Ya terus atuh pami kitu mah asih nyangkat larira. Ambu, nah ambu teh aling ngiring-ngalih ke kota Sarak Mumun. Da ambu mah ngantesan si Abah. Nah atuh ambu teh masih ngarepkeun si Abah. Da geus gugus Abah moal balik. Da ambu jeung Abah mah geus eueuh ka talina. Mun samemeh kanyahoan kelakuan si Abah kumaha. Si Abah teh nyaha pisan ka ambu. Ya geus atuh mun kitu mah kumaha ambu? Da mun mengiring mah. Sakumaha kahoyong ambu? Halo, mohon Kang. Ya naon? Tacan dugi ka lembur. Oh, mohon atuh. Tadi di jalanan. Kiri kabaran dari ku asih. Ya, ya. Ya, dah.